Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, urang langsung wae puji syukur ayu urang sanggakeun ka Allah Rabbun Ghafur anu parantos numpelkeun urang sadayana dina haplah anu masyhur kalawan neangan derajat anu luhur ku jalan dilebkeunana tuur sok sanajan bari cangkeul buy cangkeul buy komo pas loba ajengan teu rame yang balik lagi. Salawat wa salam mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun ka panutan alam, pemimpin tertinggi anti korupsi, betul. Pemimpin termulia anti durhaka, betul. Yang membedakan mana halal dan mana haram, betul. Mana piltra dan mana ganja, betul. Mana whisky dan mana cikopi, betul. Tadi mah sprite we 3.500. Ayat tulisan juga 4.500. Ayo ke artis mahal, ke era orang dia amit-amit. Di dia mah deket ke situ gede, maka alhamdulillah sawah terparai salubur, alhamdulillah subur maka di panggung cari unggul. Hormatin abdi, para alim ulama, para kiai, para jengan, para ustaz, jupang baina kusingkul dihormat. Para aparatur pemerintah dikawin atasan sampai bawahan nu pangarapna makomo RT kukuring mah pasti dihampura sabab berkasus pembagian bantuan Covid pahloba dipitnana teh RT. Betul tuh. Apalina naon RT mah cokot baru si eta gitu mah. So tanyakeun da eta mah di desa, tanyakeun ka desa cek desa teh tuh di itu cek. Patuduh-tuduh mata wakil rakyat pang capek-capek nama deui RT digaji leutik Pak. Lamun hayang beunghar ladang RT nepikeun ka modal ge moal beunghar-beunghar. Mata hargaan RT leutik-leutik ge eta teh wakil Jokowi. Betul. Tarik atuh karunya betul. Era budak moral limpur gitu. Pengingatkan tadi pangarsana guru simpuring Kang Ajengan betul dah sebetul nama nerangkeun hiji tentang adil teh kudu ka pemimpin wae diri urang ulah berat sabulah waktu nyawa HP da aya waktu lina waktu ibadah da ina beak pan ku pace pokok waktu. Nah untuk bilang ini makanya orang berharap mudah-mudahan ya Allah harapan jeung cita-cita orang sing dijabah ku Allah, amin. Nu dagang sing laris dagangna, amin. Hoyong barokah dagang, hoyong barokah dagang, modalna sing halal bakal barokah. Dari barokah kumaha sateri ladang tina Bang Nemo. Lain seuri mikir saja. Bikon setengi nyum 1 juta perlu dibayar 1,5 juta dibikon ke anak sangat urang siadar barang lain sorry mikir telling siya nges-ngesan nu dagang hayang laris dagangna nu tani hayang barokah tanina dapat barokah kumaha tani teh galengan batu dipencogan wae barokah kumaha maling sia dipake sacapek-capek menang tanur kata pelan tanu batur arang menang mencok moal barokah dengekeun Edi maneh teh aya Edi di dieu ulah nyeri hati da uing mah Edi Amerika
Alhamdulillah lagi terhadap payupin atau tina video aya geus ngamari lagu anu pas puasa lebaran geus katingali baju dula teh can kabeuli tah ieu pengarang laguna teh alhamdulillah. Kemarin anyar kene lagu Rosa geuning diparodikeun asup sakola teu parubuh alak barudak beuki ripuh ieu pengarangna teh alhamdulillah pangih teh kurang dieu. Alhamdulillah mudah-mudahan Gusti abdi ku hadirna di tempat sing dibarokahkeun hirup amin ya Allah ya Bang. Da sadayana ge urang teh boga harapan jeung cita-cita. Termasuk abdi bebelaan di Cipatujah rusuhan da berangkat tos asar da tos lohor mangauruk heula sorok jeung jurumia. Abdi teh kan teh bebelaan boga harapan jeung cita-cita mudahan balik deui engke penting abdi bakal menang amal kasae goreng diwir amal sia teh amplop geus tunggu yang naon amplop maksudnya udunan amal jang naon amplop nu penting mah doa di masyarakat me abdi salamet dunia jeung akhir goreng hati ya palingan kacingan teh gorengan Mas Joy suri boy. Hayang urang teh boga harapan jeung cita-cita meureun urang mah bae wong dijudulan. Cita-cita ka hiji teh nu ayeuna nu ka hiji, ya Allah abdi hoyong dijadikeun jalma nu beunghar harta jeung beunghar hate. Amin. Saur Kangjeng Nabi, laisal gina angkasrotil aron walakinnal gina nafsi. Nu disebut beunghar teh lain berarti beunghar harta. Beunghar teh udah sate beunghar mah nyalampeureun harta mah. Betul teh. Cing pertanyaan ibu nu ngajero eta di luhur tang nyempot jiga pieu teh dia ngomong aja. Itu enggak leutik pamrosok ngaco geus dia. Hoyong beunghar harta, hoyong beunghar hate. Jawab beunceun euy cuma karena duit teh ada. Hoyong beunghar harta, hoyong beunghar hate. Munafik dua nana beunghar hate hoyong beunghar harta oge da percuma tuh ya sokomo keur teu bogana naon cecakan buka harta ge anggar ngarak sula mosok duit sagunung salaki beuki nyanung bahagia moal komo teu bebeja mah sia nyanung imah dinuku harta banda tapi salaki kulit wae ka imarana bahagia moal miskin hate salaki. Naudzubillah min komo ieu mah keur mah miskin harta miskin teu kobsa leutik ka salaki teh hayu we ngobrol wae kali sebokana teh batu-batu geus tak meuli teh parabola di aing para seuneu teh aja wae teh kucing teh teh atuh batu nu sabeuli teh mobil teh alus-alus tuh bakal uling ka situ gede teh kana karimun ari aing kari ge hape geus pameulikeun batu nu minimal pambututna di zaman baheula brek dari aing brek bagong teh capek rumah tangga teh we ge kamajuan wae ira wae ge wae teh aing balangsak jeung mana teh di rumah tangga baheula aya kabahagiaan teh geuning ayeuna teh wae itu wae capek emang geus aya cereikeun kamajuan mana teh cik salaki teh yang maju mah milu ka lungkung mana terus naudzubillahi min sarua di salakina kadagong da miskin hatena sarua mana ge ngaribeukkeun baheula teh rikal bareng mah jeung mana teh kalau beak duit teh mana segala hayang batur biru hayang ka salon lagi salon capek rumah tangga mana teh geus wae mah aya cereikeun mah teh bawa TV bawa lemari bawa dipan aing milu ngerong atuh ngerong deui kadagong geus naudzubillahi min lain sari papayo mikir teras ini teh ngaos teh punten abi makin mah ada anu ya Allah hayang abdi teh beunghar hate geus beunghar hate mah moal aya jelema nu bunuh diri moal aya jelema anu waris nyokot duit rakyat meh nyokot ge mikir heula ieu rek dijadikeun naon ieu harta anu haram lamun tepi ka anak ka diri moal barokah capek percuma ladang hirup teh mang puluh-puluh tahun adaran barang haram teu tulus nyokot duit rakyat teh da beunghar hatena naudzubillahi min ya Allah da itu ayeuna mah boro-boro batur mah tingalikeun imah geus minimalis ada aing beli kinis astagfirullah motor atau nulis ME aing Supra X Allah moal bahagi betul sok ayeuna euceuk bu
ukuranana teh hate nu beunghar atawa harta nu beunghar? Hate heula loba harta ge salaki mah anger nyeleweng mah teu betah. Leres teh. Sok rasakeun iung coya mukena gelombang cinta. HP Nokia, laptop Toshiba, sawah lega, duit loba, kan hanya angka lecet batin kasiksa. Sare itu tibranya kena kasur busa, dahar tuh rasanya di rumah makan Ampera, adanya beja salaki kegoda budak SMA. Puasa ini ngaji tarap, duit loba bahagia henteu mau tuyuhan tabrakan jeung marino gitu. Lalu basuk itu mahal ini mula. Iya sih itu iya salah. Pulang ke era tuh ya. Ya hiji urang dina hijriah nu ayeuna teh hoyong beunghar. Hate percuma tuh ka Mekah umroh yang 3 bulan sekali. Anak yatim dikira-kira mah teu dibere terjadi sia ka Mekah. Sabab aya hak batur anu teu dibikeun dina harta urang. Awas. Barukan kumaha. Hoyong ka Mekah ibu? Leres hoyong? Gampang carana mah ieu hayang ka Mekah mah da sebenarnya mah sing loba sodako ka anak yatim sanajan urang teu nisoge pakana situ tukang ngore duaan bisa ka Mekah geus kolot carogena 60 tahun istrina 57 tahun ditinggal teh bisa ka Mekah. Bapak ka Mekah ladang ngore di eta batur nah dijual sawah bapak henteu dijual balong bapak henteu sapi nu bapak dijual henteu da teu gadunana naon teh sa ka Mekah ieu jam carita ceurik si bapak teh boga budak hiji-hijina awewe geulis dikawinkeun ka aki-aki. Eta budak teh alhamdulillah dicokot ku salakina teh ditransfer duit wae abi teh ku salakina nu aki-aki teh saluhureun abi umurna ge 70 tahun. Merek abi teh ongkos ka Mekah bahkan ONH plus langsung ini jeung abdi ge dibere jajan 100 juta pun bojo 100 juta. Bunga abi teh luas urang nu nanya. Ari kitu mah alhamdulillah atuh cing teh. Ibu hoyong ka Mekah. Kawinkeun budak aki-aki. Ka Mekah henteu budak rajet. Nauzubillah lepet berenang. Lihat. Teraskeun eta teraskeun. Ya Allah, ya Karim. Da jam-jaman miskin hate maka ngajengan kieu ngomongna teh. Jam naon pake kudu aya Muharram, liliungan, tasakuran, muludan, rajaban, tahlilan. Oh ti dituna, oh ti dituna sia teraka ditu. Tempo atuh dina ieu teh riungan kieu teh tasakuran teh menyambut tahun 2 Hijriah teh aya ngaji Quran, betul teu? Aya nu sholawat, betul teu? Aya nu macakeun Quran, macakeun hadis, maya we dilarang. Memang bid'ah tapi hasanah, betul? Naon cenah ditiung lah urang kota mah percuma ditiung ge anggar we malam minggu teh ku lalaki dariung garoblok nu ditiung ge nu ditiung geus goblok komosia atuh ditiung betul ulah goreng hate teh da jeung hukum KPK naudzubillah min tengah jamin bahagia ibu musik imah teh tingkat satingkat karang ayam satingkat karang domba ari jauh jeung kiai mah teu alaikum bimujalasatil ulama miskin kana hate teh jang naon boga salaki beunghar atuh ari didaguan ku KPK mah mending kana boga salaki tukang bangunan didaguan ku adukan can mabul mah ieu ku semen tah nah nyengir tapi halal betul teu daripada nanda tangan taita penjahat leungis penjahat pulpen dikirakeun saeutik ge dibikeun ka anak dihisab dari 1 tahun. Naudzubillah min. Bu. Ngajo batur bisa ka ibu-ibu ieu teh urang teh dia bapak-bapak. Bu. Pak. Bu. Hoyong urang kalebetkeun beunghar hate ibu hoyong. Ieu parawan bakal pemulung karek kawin mah. Ieu istri nu beunghar hate mah. Salagi balik salat pas beres berjamaah tos bisa datang ka imah sampahkeun ku senyum bahagia kosok tara ngalebur kana dosa kapan kok apa ka dieu geroan si bapak teh aya naon mah hayang mamam hayang memem
lain beureuy ece eta teh ibadah euy ka salat tadi hayang tuang hayang tumpah eta teh ngabungakeun ka salaki mata kalebur kana dosa beunghar hate betul gitu kudu nepikeun ka dinya pangkat urang teh mikir teh betah alhamdulillah genti supaya teh kudu pangpahalna kumailap kintakun internal aya komponita soiman diiklankeun kemana mau beli di Ciburbuk teh amparkeun jang nyampakeun salaki pas satanguan malam Jumat da bahagia tuh salaki teh nyarean teh udah lah lim seuli bejo karunya si bapak lim mamariskin teh nyampakeun salaki teh boro-boro ieu mah nyampakeun salaki teh sepandu paligo urut nyaon kepales amparkeun aku disalahin ku salaki teh ngerasa bari aya aksaraan cenah contrek ku soal nah auzubillahi min kumaha teh mah istri teh bu ya Allah ya Karim rek bobot teh nyikat gigi heula meureun deukeut jeung salaki teh seungit muah di boro-boro rek sare teh kalak ngahakan cilok rek dicium teh bau bawang sok aya nu kitu nyaeta pemajikan aku nah auzubillahi min make baju transparan hot di toko salaki beunghar hate teh nyampakeun ibadah ka salaki nya kitu boga naon di mah boro-boro mah rek saya teh kalah ka mawa sisir kerep da waktu dipake teh kalah ngalakuar atuh hayeun nah auzubillahi min nah auzubillahi min mataki Allah abdi mudah-mudahan sing janten jami nu beunghar hate amin namun beunghar hate mah kajengan resep rek saha nu ngaulangna nepi kana hate teh da ieu mah ulah pilih nya hareupan ajengan teh da ajengan teh rame mah tadi ulang deui aya ajengan di ultra rame ajengan teh apa kitu mah ku aing mah tampil nu teh sarua rame na ngomong kalau mau mawa ya teh goreng teh jelema kitu padahal mah nu gede jasa mah ajengan lemur betul tuh abdi mah teh balik deui sajang karep teh ya Allah ya Karim ya samata Gusti lamun awewe nu lemah imana arek pangajian teh ditongheul lah mingguan teh sacenah nu ngajina euy ku ajengan anu bari sekolah ya kuno ini kan namun bedana ajengan jeung obat tidur miskin hate teh naudzubillahi min Atabi mun ka daerah Cikajeng mau muncul produk FPI di Wanaraja besok SMS heula di jalan TKD cenah Pak Ustad di dieu mah pidato teh sing rame dan ngapulang aing piraku aing guru jadi rongeng monyet nah auzubillahi min anger urang teh butuh ka kiai teh butuh kajian mata kajian matong goreng ajengan di sasarung diomongkeun deuleu cenah ajengan teh burut astagfirullahaladzim eta nu nguruk urang digigit ajengan di cacalana memenangkeun ajengan teh piraku hayang nempo ajengan teh di calana nah auzubillahi min nari mah panganten anger ulah ajengan deukeut wae ajengan budak hayang ditarima ku ajengan nyerenkeun mati batur budak isukan di rampalan teh urang mana pina nanteun teh alhamdulillah urang Bandung jalma aya piraku eueuh mah jurig teh kira kawina besok moal ajengan kudu datang mun aya acara batalkeun mun naon teh siap eta narima ku ajengan nyerenkeun ku ajengan nuhut banika ajengan anu jadi saksi ajengan bari balik teh diberenana paling paras mana hungku nah auzubillahi min ya Allah ya Karim geus sabulan teh datang di kana ajengan bisa rapi akaran kamari sabulan ka tukang alhamdulillah ayeuna usah kandunganna tos 4 sasina hoyong pamacakeun Yasin we jeung ajengan di lemur di ditu babarengan sarea ameh budak teh barokah deuleu eta bari meunang haram naudzubillahi min heg eta teh geus beres deui teh 5 bulan 6 bulan 7 bulan angger ngaruksak deui kajian teh komo budak brok lahir ka alam dunia akekah neang di ajengan hayang dipencit to mate ku ajengan da bapak bisi salah dipencit teh ku ajengan hayeun pencit to mate sok leungit hulu doma teh jeung sukuna teh ku saha eta teh ku RT teh cuman abang tarik cuman pokoknya si ajengannya kanjeng eta ngilu nyisir RT mah copot pangeuran
Naudzubillah ya min. Wios teh ngaos teh kieu wios. Nyantai we nya. Areungap kitu. Teraskeun. Jadi tahun ayeuna mah urang teh hoyong jadi jalma anu beunghar hate. Amin. Betah mun geus kitu. Nu kadua abdi teh ya Allah hoyong dijadikeun jalma anu hijrah tina kawonan kana kasaean. Amin. Sok ayeuna mah eureun perkara anu matakan mundang maksiat. Paingan cek lagu barudak tapakuran mun bencana ngaradan ngelingan kanu tarasa rolatnya teu bencana Allah parantos muncul bongan jalma ngaji ngaredul. Betul. Musibah datang tos asa biasa ka ulama bongan caliwera harta susah hese teu barokah sabab hese kana sedekah. Betul. Harta nu loba teu matak ngajamin bahagia jabatan pangkat tinggi percuma lamun rajin korupsi. Betul. Harapan hirup lamun hoyong aman kalakuan tongsok jika setan jarian jaga makanan ulah aya sagala dihakan nya teu jadi berat engke teh hisaban urang salah dicopot mah nu penting pamer ti batur halal haram ya dikonsumsi ge berat. Naudzubillah min. Ya Allah komo ayeuna ya Allah ya karim ya salam hijrahna barudak teh kana kahadian teh heueuh da aya HP teh elektronik pada maghrib teh geus jarang budak SMP cicing di masjid beak kabeh cicing teh di wifi nya oge. Nah sareuri mah naudzubillah min. Konggoroning anak ada inung lagi di dapur sarea lebih bari main TikTok nyata sayang kuko oh di dele-dele teh tatangga ngalewat di Instagram cepun bojo teh asa wau ieu budal nah teh nang dieu teh bari jutak teh santri kuring eta teh cacakan santri aku sudah mau digoyang mama goblok moal ayam mereka di mana? Oh, udah bikin nanti dia ulah. Paingan Gusti abdi manyian lagu asli karangan abdi. Musibah sumping jalma hese eling gunung pas meletus ngadon update status gunung gitu kamari galunggung ngaluarkeun da lain kala geumput di video. Hai guys, galunggung bucat guys. Lain mikir siapa mikir Allah. Amin. Oh, era sih so, nama lagi itu aya bencana teh. Lihat guys, guguruntulan batunya. Sedikit lagi, segede oke guys. Gua lagi lompat nih. Sorry mikir. Paingan pak. Musibah sumping jalma hese eling gunung pas meletus ngadon update status karasa oyangna gempa kalah nyieun status WA nya teu. Oh, kayak gempa lain kalah istighfar. Astagfirullah, deui makanya status, woi goyang rumah woi. Lain dalam mir mana amit-amit dan sieun urang. Naudzubillah min. Nyingal imah kaduruk. Nyieun status Facebook, tatangga kaduruk da kala dipoto, guys. Tingalikeun dia ke sangsara, guys. Ngalongok nu gering di video streaming, betul tuh. Salah gering di video kan ya upload ke Facebook aduh nyebar se Indonesia salah muntaber. Naudzubillah. Ya Allah Rabbi hapunten abdi rumaos lali mun eling ka Gusti datang waktu ngaji sibuk indir ngawipi. Betul. Ngancurkeun eta Pak 10 tahun yang akan datang lamun budak kurang kitu wae teh di pasantren pagawean ningali wae apa mari ngawipi saha nu rek imaman masjid di dieu. Betul. Eli mane teh eli ciri kiamat geus kabeh geus aya. Sok naon kiamat nu ringan maka bae nu limana geus aya. Tingali tiup tah malaikat Israfil teh geus hancur. Naudzubillah min.
palingan Insinyur Soekarno bahasa kieu. Berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan di dunia. Da kudu nama nu budak mora nu panggeulana kahareup. Leres teh. Dina nasoil ibarat bahasana Ki Abi Juriado kemarin mimpin maca teh aja ki bahasana nepi ka kieu Abi. Tobatna jalma anu geus kolot aki-aki eta hade, tapi tobatna pamuda di masjid pengujian eta leuwih ade tibatan aki-aki. Sabab tantangan anak pemuda ya Allah ya karim ya salam piraku hirup darek dibiarkeun mikiran ka bogo anu cangkang tuh bakal jadi jodoh kurang betul tuh. Ngaji poho terus we tungtung nama dikawin teu ngewek heeh. Datang sokatin komo awewe ulah sokatin ku akal laki ulah cedik datangan ka bapa nama Pak abi bagi ngarepkeun ka bapak dinten enjing bari tunangan ka karek percaya ai pun nawe unggul mah waduh kang bohong betul so da bersilat tidak teh kade anu teu beragama mah jaragoan lebih kan bisa atuh ngomong sagarupa teh supaya bisa luluh hati wanita da beda lalaki jeung awewe mah lamun awewe mah teh kau dipuji saeutik sanajan ku lalaki anu biasa paribasana bakal hancur beak naudzubillah min lalaki mah salapan pemikiran awewe salapan pemikiran hiji perasaan awewe sabalikna salapan perasaan hiji pemikiran mata loba perasaan awewe aya orang ngalewat sakilo kene orang mah awewe di dieu geus ngacerita tuh di aya orang naon cenah aya orang di mana orangna tuh di ditu cenah aya sakilo deui mah awewe sama perlu dipakainya perasaan mikirnya saeutik perasaan anu dipakainya tapi lalaki hiji perasaan salapan pemikiran datang orang langsung mikir salapan nyokot aku bakal ke batak lalaki mah jago mikir nipu awewe nanti jago nah untuk bila ini bebe akan siya mere pas sekali mah di campang udah cicing bawa mere sagarupan pikat tengi akan ngaji akan masalah demi si dia demi anu dibonceng cakap tuh pakai dikawin ke batu geus datang maka kawin ngan saukur mewek kuta bahagia melihat kau bahagia bareng era sorangan aku terluka tak bisa dapatkan kau asik urutan pemuda ompong sih aku terluka melihat kau bermesraan asik ku tak bahagia melihat kau bahagia semuanya harusnya dampingimu harusnya aku yang kau dan bukan ya kalau sakapungnya nyontok miraku waktu tadi dibeakeun nguruskeun cinta nguruskeun HP nepi ka poho ieu urang teh bakal jadi pemimpin teh hayatul Islam bil patah subhanallah yang dijalkeun pemudanya di sekarang adalah pemimpin yang akan memimpin dari nanti mata sok nu kaduana urang mah hayang hijrah hirup teh rubah dina kagorengan kana kasayaan amin ya Allah ya Rabbal ulah gaya we diulakeun perasaan masa biasa we temongkeun ora teh naudzubillah min kulit pingping geus mandi ditemong-temong leumun alus kulit pingping jam kulit pandu kulit temong tapi yakin moal dia mamin moal beda untuk batu karang sisi aspal bayawak moyana lamping baju panjang nepi ka dampal dicowak ka tinggal ping jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati cahaya ilahi abdi mangaraos risi ningal istri nu kiwari dicukur siga lagi tesieun ku ilahi betul abdi mangaraos paur ningal rok sama tuur lila-lila sama bujur padahal bakal dikub jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati lentera hidup ini mun istri nganggorok mini mata ngahudang birahi ngahudangkeun aki-aki sabab ninggal pingping ini samping diganti ku rok cenah moal karagok padahal gampang dikodok lila-lila bicil on begitu ayeuna mah tutupan orang tak ada ngancurkeun tidak mau aya korban pemerkosaan lamun ku euceut teh bateo ngomong betul so
sok eureun ayeuna mah hayang ngajaga martabat hiji kampung mah minimal ayeuna urang jaga harga diri babarengan terutama harga diri suami. Komo murah kene mah diajar teh ayeuna mun ayeuna geus dimamahal awak dituruban jang salah gege bakal ngajadikeun maunah anu mata ngajadikeun jalan kana kasayaan. Amin ya Allah ya Rabbal bertah geus kitu bae rajin di murapi pedawenya hareupan ajengan jauh ti ajengan tim teknak lagi natak ditanya ku ajengan teh kunaon ditudung isin ku Allah mau dicium insyaallah goblok kalau di murapi ka handap make bajing lejing marecak bujur teh kadeuleu dan katampo mah nya aja ngerti ini rancak aja teh jilbab nadi bongkota wa kana ziga lofota manikat mara comat hayang atingali heula. Na'udzubillah min toh hijrah ayeuna barengan sile elingan we da teu bener abi ge hirup wang sile elingan insya Gusti nu agung ya Allah ya Karim ya Robbana jelas kurang teror robah dina goreng kana hade sieun komo jak awe mah sabab dina neraka teh panglobana teh istri naudzubillah min moal urang dieu mah sadayana bakal jadi ahli surga. Amin ya Allah ya Robbal. Ari monyet sok ditiung tara ibu, ari monyet sok ditiung tara, ari monyet sok sholat tara. Mun ibu gaduh caroge cadu tara sholat berarti mau penting ibu teh dikegepan aya parantos. Ari monyet sok ditiung tara, ibu boga budak cadu tara ditiung budak ibu teh ngukut budak aya parantos. Ada cenah mama kita ditiung keluarga. Na'udzubillahi min asli nalingahina sok naon bedana seperti hewan lamun harga diri geus dileungitkeun minimal dohir lah atuh cenah nu ditiungan mah hate we heula ti eta ngomong di kulkas da hukum syariat eta mah. Na'udzubillahi min teraskeun teh ngaos teh moal nunutan moal uwi moal teu da kieu budak ora mah hampuraeun loba ngalagu badah rek budak mora da aki-aki mau dibawa lagu teh aing teu ngarti berat urang teh lamun teu hijrah mah ayeuna teh hayo we nepikeun ka kolot kitu nepi ka abi mah pernah jadi mangsa mah budak teh jumaan cicingna di pasar teh diduduk ku abi teh budak teh duaan ari pake datang bapana sugan teh bapana teh ngadukung ge bahasana teh naon mana teh pipiluan atuh keuni atuh budak teh salat teh jang soranganna ieu eta bahasa kitu bapana budak teh sholat majang sorangan ieu justru bapak bakal kabawa nya teh gagah eta teh ngantep budak murus sobi di sholat tidak balago sapasina wa tidak balago asosina budak teh 7 tahun kurita sholat teh diajarna teh 10 tahun teh sholat kudu digebuk teh kan digebukna anu ngadidik tong tarik teuing kumaha cenah mah boga budak 17 tahun pikir kaina teu sholat podaran di ayeuna teh jangan naon boga budak di sholat mas betul tak sok kurang barengan balik ya Allah ya Karim jasa rek naon deui urang teh teu kudu masantren teh jauh teuing di dieu depan aya ajengan leres datang ka masjid ngaji da masantren teh jangan naon pas teh jauh-jauh dari mantap wae mah jadi urang mah pikiran teh da atuh masantren teh hoream teu boga duit teu boga-boga timbang ngaji ulah magrib tah ajengan kampung ngawuruk sapina ulai mah da sok tebang jatuh kabodohan teh manukan sholat bakal ditarima nu make ilmu ge cantang nu bakal ditarima komo teu make ayeuna baru dak sholat geus teu aneh atuh pikiran Allahu Akbar alus takbirna nah dina sholat usik 3 kali teh biasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin usik 3 kali sholat dituluykeun naon penyebabna teu apal kana ilmuna leres teh paling parah ayeuna jogol Jumatan teh jadi tukang teh waras nu Jumatan teh betul ini tuh ieu mah ada guru nanti dia mimiti pernah dina hiji mangsa mah aya nu laporan budak itu da soleh teh aja dipangker mah aya nu geureuh kumaha saha teh disebutan geuning kolot tunggu naon gawena teh kieu dipraktekeun ku budak sekolah iya kolot teh komo budak ayang gitu. Nah, billahi min naon penyebabna teu apal ilmuna
sok ayeuna padahal usik 3 kali kumaha lamun di mana-mana geus 3 kali usik hukumna teh batal pancen sapina we teh urang kitab anu bermasyarakat ayeuna mah lamun di mana-mana kunut loba nu kieu teh Allahumma di nabi man hadai pemuda supaya ngeudeul sabaraha kali usik itu euy kana soal asasa naon penyebabna teu ngarti ilmu agama tak kayak emang geus teu usum mah santren macet abi ge mah santren lain jauh wae teu kudu Pamaron Jaya teu kudu ka Suratul Budayanya bener mah tah acingan sampeurkeun bunga magrib we ngahanca sapina da piki moal poe dipake lagi ieu mah kala gengsi mung aing yang ngaji ge coba era ditepuk ku batur kala kagumpeun aya hareudang garoblok tu dongeng apa langsung rek hijrah urang teh dina sae kana goreng da dina Allah dina amanu hajar wajahanu ari disebutkeun jamaah anu bener-bener teh nu beriman nu jihad di jalan Allah komo hijrah mah eta nu bakal jadi pilihan jaga di akhirat teh di poe kiamat teh terpilih teh sabab berat tantangan ceritana komo jang anak muda jeung awewe sok bohoyong urang jadi jalmi anu dipilih ku Allah jantan istri anu bakal jadi bidadari pangpayuna engke mimpin istri salam dunia engke hoyong konsepna mah teu aya deui sok we amalkeun ilmu nu satampi mun ngora keneh jang diri heula mun geus rumah tangga mah amalkeun kanu janten suami siap ieu teh siap da kewajiban ibu mah beuyeuk punten kupingkeun aya opat teu jauh ti baheula teh masak diwedak nangka ngadeng balik deui masak diwedak nangka ngadeng ngadengekeun papatah salaki pakak dengekeun karek ngadeng bapak opat payeun ngimaman sing page masihan tuangeun dugi ka tilumu kena anu weut opat ngendongan nepi ka reun opat tak sing hade hareupeun salaki teh mun nya bener hijrah mah baheula goreng gawe ayeuna mah sing alus ieu mah hareupeun salaki teh buuk juang juhing jiga hileun ka apa pakai baju cumpang caping raja dikutang pegat saudara ditunggukan pakai paniti ditangkep ku salaki teh mama udah katon jos ku paniti mikir aja aku era na'udzubillahi min ya Allah pahingan wae nama nu hayang seuri teh ngalagu Aisyah istri Rasulullah hari susu guru al-barokah mulia indah cantik berseri kulit putih bersih merah di pipimu ya cetiti putra namang Edi bojo namang Dodi cak abino era dangdutan ngalagu eta mah sarua jeung ngahina ka istri Rasul aya teh nu kitu geus aya mah genti laguna teh kitu ceuna yang jiga Aisyah tapi make baju nu lek mong sabelah ka pasar mall ngaiklankeun bool susu ge narolol berat mun jiga istri Rasul lamun tutup orat anger keneh ngedul kodrat istri keluar sing buni tong nurutan sapi ditiung tara Aisyah istrina Rasul tarawantun nyoromot kacaroge tara burang gerung jiga marmot rajin ngaji osok ulah kalah sibuk kana mararaen TikTok istri teh ibaratna intan mutiara jeung permata jaga kahormatan ulah ngariung jika cabe-cabean betul betah mun geus kitu mah ya Allah sok balik ayeuna mah hijrah sing yakin komo geus rumah tangga mah nu baheula tukang malawan kanu jadi sakali eling ayeuna mah kudu setia ka salaki teh ulah eleh kumeri ngalikeun jeung entong ulah eleh meuri jeung soang mah setia ka salaki teh padahal meuri teh ngalikeun lalakina loba padahal meuri mah bikana loba lalakina ku hiji soang ngalikeun bikana loba lalakina ku hiji setia ka salakina teh ngalikeun soang ka salakina meri hanya urang teh eleh kumeri urang boga akal boriji tingalikeun soang ka salakina banyak sok turutan hewan teh nu hadir pamana wae nu ingat pidato oh ingat mau ngomong
Ayo kita tadi teh awewe ari lalaki, komo lalaki dan cek tadi ge pemimpin lalaki mah kudu adil sorokan ajengan. Betul tuh. Kalau sangka awewe kok dah sia kok. Wah, nu panglobana jadi ahli lalaki lalaki, sabab teu bisa mimpin pamajikan jeung anak da baheulana mangga ku kabodohan dina masa ilmu agama. Betul tuh. Ditanya ke pemimpinan, mata aku urang balikeun we tadi. Wang neraskeun bahasana Kang ajengan. Ayeuna urang sadayana ningali Pak Budi pemimpin urang, ningali gubernur rasaan teh wah aya teh cenah tanggung jawabna badan. Ceuk saha? Urang eta da pemimpin. Boga bojo, boga anak istri, boga budak lalaki arahkeun sina jadi pemimpin. Maka Nabi mah yeuh ngayakinkeun lamun bener mimpin keluarga jadi RT na ge bakal bener. Bener mimpin keluargana bakal bener jadi lurahna, bakal bener jadi bupatina, bakal bener jadi gubernurna. Mana latihanana? Aya dina rumah tangga. Rumah tanggana gaweana teh ngarajetkeun wae hukum, budakna diantep tara ditiung, anak lalakina tara dititah ngaji, jadi pemimpin kolomna ge disangsikeun rek kumaha mimpin rakyat, nah anakna sorangan ditu dititah ngaji. Betul teu? Tah kitu mata anger latihan teh ke dina rumah tangga, kok memimpin rakyat, sa-RT ge 100 jelema teh. Riweuh. Naudzubillah min kari-kari pemuda ieu mah geus ngangina ongkor jadi pemimpin nu adil. Dah kok teh ngomongna teh kieu, naon ngaji, naon jadi santri, mun ijazah moal, pirakeun aing kawin pamajikan rek diparapun sapina. Astagfirullah. Ceuk saha mas santri sangsara? Saur saha santri teh sangsara, padahal mah eta sabalikna teu digawe da oge bisa balik-baliknya jadi ulama. Amin. Jadi santri kapake ku masyarakat, minimalna imaman sholat, dunia akhirat bakal maslahat, mimpin tahlil balikna mawa berkat. Amin. Oh mau di mah jauh nyeri jadi santri nyeri pisan eta resikona milari kamanfaatan loba cocobana ditambah ku panyakitan pegera yakinkeun bakal jadi arajengan. Amin. Mata kade kabudak sakola nu teu masantren teh utamana ka para wanita komo deui di zaman ayeuna loba nu reuneuh teuing usaha. Naudzubillahi min arah ka madrasah. Naudzubillah ya Allah. Ya karim ya salam. Ya janji Allah dina Al-Qur'an pamuda mata kudu aya pangajian pamuda teh sok di dieu kudu tetap dilestarikeun sami nu sakali teh. Janji Allah dina Al-Qur'an intang sullah yang sur. Lamun anjeun nulungan agama Allah ngaramekeun masjid, maka Allah bakal nulungan ka anjeun sabab santri pejuang-pejuang agama. Betul. Pamuda nu ngaji di madrasah eta pejuang-pejuang agama. Betul. Awas ya, lamun ayeuna urang ngahina ka kiai, ngahina kajengan jauh jeung ilmu kiai jeung ajengan, maka nu bakal ngancurkeun teh Allah langsung moal melalui malaikat. Naudzubillahi min. Aku sakeun bui urang curhat yang urang di pabeureum era. Neangan piminantueun teh teangan ka budak nu ngarti ilmu agama, minimalna bisa mapatahan rakaatan salat kanu jadi incu. Betul teh. Bayangkan orang dikawinkeun ka budak, tapi budak eta piminantueun teu apa kana rakatan salat, rek disangsarakeun sarua eta teh anak sageulis-geulis. Tanya heula, jang di mana? Alhamdulillah abi teh putrana anu pernah ngaos, pernah cingsok, lain heuri eta teh sabab ieu budak teh kurang bakal dititipkeun ka si ieu sebagai pemimpin. Terus itu jabatan teu ngajamin kana kabagian rumah tangga. Kakasepan dengan jamin karena kebahagiaan rumah tangga jam naon kasep dari peluh mah. Betul? Paingan cepol mah bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Laras teh? Laras teh iku laras? Yo jangan naon boga salah kita amuk-amukan wae mah. Data betahnya teh. Teu betah. Dibawa ka bidan dari sakan aku salah kita, hayu mana teh yang diantar wae ka dokter teh, hariweukeun sia teh reuneuh teh, dibawa ka dokter, atuh halulang wae pamajikanna teh, pas dirongsen teh kemar salakina teh kieu. Neangan watak jelema anu ngarti ilmu agama. Ya, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Betul? Al hayatu minal iman. Eta jabatan perlu, tampan pun perlu, bahkan emas permata, tetapi cinta di atas segalanya. Kabok edan. Lu penting mata, nyaah kana agama, nyaah ka keluarga, narima kana
kurangan betah nyage penghasilan 50.000 sapoe tapi jeung agama mah moal anu ngarasula betah nempo budak ini sekolah agama di kokoya nyage hanapna di kokolot bunga budak teh geus aya kahayang ningali bapana berjamaah berjamaah betah ieu mah nu didenge-denge teh bapana balik gawe teh mah musel siapkeun tarigu jeung kue arijang lauk mah tarigu jeung kue cek anakna teh arijang aing pedao mah kue cek anakna teh mending pa aing teh atuh jadi lauk we naudzubillahi min dari masa naudzubillah Gusti berat mah maka komo jadi lalaki mah urang bebarengan hijrah sama urang teh calon pemimpin anu bakal mimpin pamajikan engke di masa yang akan datang komo jang pamuda mah ulah kaya dilakeun hungkul hibar angin barat kana coli pamuda dianting sapulah mun aing tong kanggo pelak sepeda sia teh gantungkeun hibar angin barat kana bohongna pamuda dikongkorong make tali sepatu adina teh coblek isu-isunan tali sepatu sore teh nyang sanina bau lanjut baju ditulisan koboy ari modal ke bon sampo ditakok saluar awak udang soang lumpat irung ditenok jika sepi manjuro ari beuheung ngapurang naudzubillah ini ka irung geus goreng-goreng paulikeun motor bro asinuna teh keur maca Quran aku teh paulikeun di kakek astagfirullah ini tinuna kagarekeun sawana budak ngamuk sin ngancam dikarekeun sawah teh gede sawana teh ukuran 3 ka 4 sok teh mana deui motor teh dibelikeun budak ka adira datang teh kana kolbak motor teh diturunkeun da budak teh hayang kapuji lain kali dipake syukuran kalkan ayeuna mun dibere motor teh ceurik kinuna teh lain kali alus-alus tah ini jika bogona kana bengkel arek dirobah kana kota dan motor meunang aing mah beda di sana ge storang dipencet teh kelaksonan kiri dit dari daun siapa motor ya Allah ya Allah jam separa ayat teh gorna dapat teh keneh kieu pangaos mah caket nya 2 jam mah kayak tang caket we walaupun nya kudu sabaraha ieu ge sabaraha kali sirat tapi mun ka Cianjur mah sok harang eta teh teu kiat pas jam ka kitu naon sababna AC teh lah ripuh teh AC mencari perjalanan kumaha komo lamun ningali pas datang ka dieu mik butut tapi alus ieu mah emang lamun ieu mah karunya bisa amuk kan ieu mah alus sae eta sok ripuh alhamdulillah da abdi ge wargi mah seueur di pase teh wargi hungkul alhamdulillah da urang ge sebetulna mah da dulur ieu teh kan ini mana jeung ini urang teh ini kan loh so penggengsi kuliah teh lain jang gawe jang pengalaman barudak merak karasa ku abdi yang mesti gawe dua gawe teh dipake naon ngaulang we anger pas santen teh sugan jadi pejabat teh tar yang teuing beak mah dicecer ku kolot banyak kolot bebeakan baheula amanat ayeuna era jangan melibatkan di dalam dunia politik nya dilakukan ku bapak ahli mah ngaulang sapopoe mah cenah pajarkeun ajeung ngarusana pidato ceuk saha da kieu mah teh unggal peuting sarua ge dagang sebelah dia sangka ngabohong dagang sebelah makroni sok meuli tadi di Cikurug pernah ge merek nage apa makroni MP tanya dijual itu da kudu kitu ulangan teh kieu da kabeh kudu ikhtiar lebihkeun ka biasa ngadamel bumi alhamdulillah nya ge butut-butut naon sababna da ieu mah usaha makana dia pemuda rasaan mah hirup teh keuneh aku mangke lah dan kayak meureun da rasaan mah kolot masih beunghar keneh diberek we beberapa tahun ningali kolot ibu teh bisa naon karasa tanggung jawab teh berat minimal teh bisa nyaimangkeun kolot we tugas kolot rek kumaha urang alus mah kudu leuwih tibatan kolot angkat derajat kolot teh ieu mah kolot keur maripu urang beuki ripu rek kumaha naudzubillah min sok balik deui dapat kieu meureun abdi mah amanatkan diri abdi ka sadayana lamun ningali mah saur Kangjeng Nabi darek naon deui mun urang teh udagkeun teh mesti sagala rupa ge anger tuntuna moal jauh tina opat teh urang teh bakal dicanak ku teh yang tahibul malakul maut ruhahu malaikat bakal ngampas nu aya dina diri urang nyatana ruh pasti eta mah kabeh teh nu kadua yang tahibu dudu jismahu bilang bakal ngagorogotan awak urang pasti eta teh
kecuali nu kata Al-Qur'an jeung maot sahih urang mah Qur'an teu kata lar perang henteu laras teh cacing sieun ka dinya ari lain dikir mah urang teh modal teh udeul dikir ala bidikir lain takmainul qulub sok dangke mah nya ayeuna karase kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya boro-borong kemah digoyang tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah sendirian diri terbungkus kain kapan jreng jeng jeng jreng jeng jeng jreng jeng jeng jreng eta teh da paling nyengir eta teh lagu teh lagi wapeye so pikiran laras itu laras ya Allah ya Karim ya Salam Gusti nu agung nya ki bagelan nepi ka cinta maot pamajikan anggar kawin deui si bapak laras teh bika bebe angga teh nih ulah ka maot pokona mah aing mah bateri do maneh teh kudu hirup deui rek sanu ngurus anak akang mah cinta keneh ka maneh cek RT teh keun sing sabar Kang istri mah alikeun ali surga jaba maot teh tos alikeun aing pokona hayang hirupkeun deui eueuh deui panggeulisna ke pamajikan urang keun Kang sing sabar mutu aya janda Kang tuh aya kene tetangga Kang beureun mana goblok anger itu Pak ya Allah dua kan bakal dirampas teh nyawa jasad tilu yang tadi itu warosatu malangku ahli waris bakal nyokotan harta orang mata jang naon ngumpul kumpulkeun harta nepi ka poho ngaji teh mah diparamutkeun komo tadi bakalan ilmu agama mah kolot maot teh da kalahkah ngomongkeun warisan naudzubillah min tapi lamun anak geus dibekalan ilmu agama betah bayangkeun Pak lamun di mana-mana budak ngerti ilmu agama baik posisinya keun da pasantren teh lain rek jadi ajengan UPEK rek jadi naon rek jadi abri hade rek jadi TNI komo rek jadi polisi rek jadi bidan rek jadi ajengan sarua kabeh bayangkeun lamun budak dibekalan ilmu agama lain warisan dicokot teh tapi hampura mah abi can jadi jamaah anu bener-bener ngajajar kabehanana ditelepon ku tatangga jang wih ka dieu emak keur sakarat ka dubar nu abri ditelepon datang nu polisi datang anu bidan datang nu ajengan da tiba lagi di dinya di lemurna aya opat kalieu da kolot geus maot inuna sakarat cingna teh temparasia nitip adi-adi temparasia terima ceurik nu abri ceurik TNI bari dikir mah nyebut la ilaha illallah eta nu abri ningali kolot mah sakarat nangtung dan yang aku gabek bola dalam masang teh bisa baca Quran ngerti ilmu agama saudara-saudara rupanya ibu kita sedang sakit wahai saudaraku mari kita membaca Al-Quran bersama-sama siap nu abri maca Yasin anu polisi maca Waqiah anu bidan awewe maca surat Al-Mulk nu ajengan nalkinan caketan kuping nama sok nyebut la ilaha illallah rek maot teh pateu panasaran ninggalkeun budak saroe bari maca Quran teh bener make tajwid bingah teu kira-kira gitu ieu mah kalau masalah geuwat atuh mah arek dibagi hese mah bagi kenari maca ieu mah can sasor bageun ikhlas mah gitu aing kojol goblok mana emang kalah nyengir teh sih kurang kurang di mau kali emang udah nah udah dibilai ini ada musik abri dia ari santri mah abri tina santri jadi abri hebat pisan agama nak kuat fisik nak kuat siap aku majaga teh tak itu tak penerus perjuangan baheula teh pahlawan teh kitu sabeutna mah da ilmu kur fisik kumpul ilmu agamaan mah nafsu ngumpul naudzubillah min musik abri ge ngaji Yasin mah tarang gorokan Yasin Quran al-Hakim inna kami nomor sani biasa we Yasin wal Quran polisi tarang gorokan di mana di jalan weh sungan di mana nyi ngejo sia ngejo ku aing ditilang justru
leuwih romantis kene nu kitu sabab ngarasakeun dititupkeun teh teu meunang ku atasan teh mata ka imana teh balager we alhamdulillah abi mah hoyong abi mah cita-cita budak nu kahiji tah lamun ke nu hayang lamun kahiji lamun teu jadi pilot hayang jadi TNI aslinya teh kudu jiga abi capek naon abi pananya PSC kene juga pun biang mah cita-cita ditaros teh kaum pilot jadi pilot ayeuna teh kasampean kalang nyempil di kolot asli apa abi mah cita-cita naon sababna da teu kudu jadi ajengan kabeh penting mah bakal we hirup da masyarakat teh lagi diajak eta mah pilih hati masyarakat da loba jelema masyarakat teh datang ka lemur teh di tang imaman acan da mentalan nu penting mah bisa bekerja dirina we leres teh teh masyarakat teh jadi ustad identitas teh awasi ustad cenah kaultan si nah billahi min ya Allah ayeuna urang hijrah babarengan utara dikir tara eling sholawat utamakeun jang pamuda lain ulah ngalagu hiburan tapi pentingkeun nu kadua eling ka Rasul nu bakal nyapatan urang da baheula mah payu ka barudak teh lagu di sakola SD nitah teh nitah eling jika heureuy lagu teh pelangi-pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan sok eta lagu cik abi lagu teh tauhid eta teh nerangkeun yen anu nyiptakeun pelangi teh Allah anu maha agung sae teh ayeuna mah lagu teh jigah alus padahal mita jinah emang lagi manja lagi pengen dimanja pengen berduaan dengan dirimu Iqbal dibacakeun ku budak ngora sok papai lagu emang lagi manja lagi pengen dimanja pengen berduaan dengan dirimu sayang pengen berduaan dengan dirimu sayang lamun lain murim kita cina tuh dilagukeun ku budak leutik sok siang ngadawamkeun kitu sarua jeung ngadoakeun diri sorangan naudzubillahi min Pak berat lah hidup teh ya Allah ya Karim ya salam ayeuna mah yeuh hayang resep bikin mah keun disambungkeun jeung pergaulan urang sapoe asal tong diheureuikeun kumaha cenah lamun sholawat diganti ku lagu India keun bae nu penting mah sholawat asal tong diheureuy urang semangat sholawat contoh kieu laguna lagu India तेरे बिना बरह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा ganti ku sholawat dan ngeunang atuh ya Rasulullah barang salamun ya Rabbi asa niwada barang al-fatah ya haji rotal alami ya uhai laju niwal karomi jadi amal eta teh sanajan lagamna India asal tong diheureuikeun rek dangdut asal tong diheureuikeun pernah sekali aku pergi asik-asik cus hentikan sholawat asal tong diheureuikeun dina speaker teh ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wad-daraji barang al-fatah yaji rotal alami ya uhailal juni wal karomi betah nu ulah dirobah mah maca Al-Qur'an nadana jeung adan ulah eta mah teu beunang dirobah manya Fatihah dirobah inya kana buduan inya kana goblok mun aya jelema begitu cangkeh orang teu meunang dilaknat cenina Sulam Taufik mah disebut istijaan istighfaran ulah araitan ladi yukadibu bidin padalika ladi yadu'ul yatim astagfirullah ulah doa naudzubillahi ini aku malah lagam nanti sekali dilakukan makan makan lagam Jawa dan mati Jawa teu meunang sabenerna aya dihajakeun kecuali lagamna geus kitu melekat aya urang di dieu diheureukeun ku Jawa ulah alhamdulillahirabbil alamin komo kerja di imam wah bea ar-rahmanir rahim malik yaumiddin iya orang di atas ta'in dina surat mustaqim ting seuri orang kurang Madura pinah ka dieu ngaheureukeun Al-Qur'an make agama Madura teu mana siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin cek ngomong teh min amin ta ieu ulah
dosa teh kawalan teh orang mah nyontokeun udah muarang itu dicontoh. Naudzubillahi min ya Allah minimal tuh tinggal di Mekah. Ya dina hadis Nabi li anni arabiyyun wal Qur'anu arabiyyun kuring teh urang Arab. Quran teh berbahasa Arab maka lagam lagi sok atuh nurutan hade mah urang mana. Di zaman Bilal teh pan aya diwariskeun lagam teh tinggal di Mekah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betapa kuping lagi dan urutan kurang itu. Maknya baca Fatihah itu pakai lagu macan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya karena udah ya karena stain. Ini suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet ya. Amin. Ulah kembali. Adan teman adan direukeun. Hayal sholat. Eta hayal falah. Astagfirullah. Aya kan budak abis MDA itu kelona. Bikin ke budak nage musak pola deui. Teu teman. Ulah apa asli. Minimalna make ragam tinggal di Mekah ge. Adan gogorowokan mau datang dan seni itu luak-luak ya ya apalah ya kira DKM guru kadung tahu dibilaimin tilu poin gentik tina kagorengan ka saya utara ditiung aya nu ditariung pamuda utara ngaji saboga jadi pemimpin tuluy nu tari nu kaji urang sing aya jadi pengharhat insyaallah urang bakal maot ke dina kayan husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita keras kan Pak? Keras oh yang saya pae wae cenah pingsan kalau betul lah opat dina tahun baru anu aya teh. Ya Allah, mugi abdi sadayana sing dikuatkeun keimanan kaislaman. Amin. Eta urang mah terakhir. Ulah nepikeun ka saeutik jigana melenceng paingan we ieu. Eusina litazkiyatil akhirat teh hayang bersih akhirat teh tahun baru teh. Ulah nepikeun ka sarua jeung tahun kamari kalakuan goreng mani diplak keneh. Da bahasana ge jadi disapinata painal bahro amikul siapkeun parahu ta parahu teh keimanan katakwaan rasa sieun ka Allah sabab tantangan hirup teh masih kene jero komo ayeuna tahayul geus di mana-mana yang beunghar teh karena ini teh ajengan pangduakeun abdi sok ngariung jeung masyarakat pamacakeun Yasin usaha abdi di Jakarta sing sukses lain ayeuna mah ka ini ka dukun ya dukun pamentahan sok aneh sangeun kudu koneng anggeun kudu koneng daging kudu huntu kudu tai kudu ya pada dukun ge dibacakan teh leumpina Al-Qur'an bisa yang apal ya kan ya sok anu percaya kana tahayul batu aliyo aing make batu aliyo lamun kahareup teh ditewak ku polisi kecoplok sareng gagap bae seuri aslina ieu mah sok deur cenah ieu mah abah nyangakeun bulu kucing dari tina puluh bulai Mang Abah perlu kukus sapu kasang ukur kalur kasang batra bajang rong galap itu basura jika kuya baca beri jika jurik bec kena dihadapi ji nunggu gede nali yang birung korong ber nunggu gede tangkal jago monyet ber nunggu gede nali yang bujur tai ber cuma aing kasih mau datang aing lupa mau ditajong aing seri Mang Abah nyangakeun cai
cai kopi cai susu mung aing geus suka nage seprit tunggu jeung teh ngaran dari urang mah nu kieu mah atuh ubar kasurupan jeung sakalor mata angga we anjing age eukeun gelo haus Allah nah kuat kayak mana nu kopat nama Gusti mung lemah kayak mana da ka ciri jelema tahayul mah ieu teh ngangaranan budak geus tara mere dua sok tahayul percaya budak kafir budak aya junik di ngaranna si Jenny rek soleh kumaha budak teh ngaranna ge geus kitu budak Februari di ngaranna Febri budak lahir Maret di ngaranna Meri soang betul keborosotan budak teh dina kol buntu di ngaranna Siti Kolyati di ngaranna budak teh kaning leungit hayamna teh ayo teh angan hayakeun ka Mang Kaning Mang mangian hayam teh eueuh aduh Mang Kaning rek dipencit atuh si Kaning dipencit teh aya asar poe Rebo bulan Rebo di ngaranna si Sakoa moal soleh ari ngaranna goreng kitu mah komo teh barengan pendidikan agama ulah sok percaya kana tahayul laras kitu laras moal 17 lilin 17 di mana ini dina ye kuehna mah sok ayakeun kuehna mah da urang ge resep kuehna eta niup lilina ajaran mana mantas sawi komin pawa minum sok kuehna mah alus ngaranna eta niup lilina cukup aja ngadatangkeun sok datangkeun kuehna sarua ngariung doakeun ieu budak teh sing soleh jeung sing payu ieu ulang tahun 30 tahun anu ka 30 can payu-payu wae rek teu barokah kumaha naon hubunganna jeung niup lilin eueuh irtibati ti solna lamun jeung johar tauhid mah geus diteu berapa teh naudzubillah himi sok ayeuna mah eta teh kudu rubah nu teh jigah teu pira kos lagu baru akhir nyengsol sabeula teu betaheun komo atuh kaimanan kayakinan laras itu sok lagu nyengsolna teh betaheun istri ulah obrol ulah buru hal borohol mun sareng ulah ngarengkol da hese ngasukeun kunci betaheun teh rupan judulna ge lagu nyeng iman ge nyengsolna teh betah usai mangang gerok katinggalna mandi denok mun calikna sila emok muaka tingali mobil tuh lagu ge nyengsolna teh ngeunangeun komo kaimana maka biduna alhasil dina tahun baru ayeuna harapan urang mah teh deui ya Allah abdi sing dijadikeun dari jamaah anu lancar usaha lancar ibadah itu intina mah harapan urang teh da jelema teh kabagi opat bae aya nu lancar usaha lancar ibadah lancar usaha macet ibadahna teh aya nu kitu tilu macet usaha lancar ibadahna leuheung eta mah tang goblokna ka opat macet usaha macet ibadah tah cikurang mah hayang nu mana minimalna teu hiji ge nu tilu we apalkeun ieu ieu teh kesimpulan kaos ari golongan manusia kabagi opat bagian hiji lancar usaha lancar ibadah dua lancar usaha macet tilu macet usaha lancar opat macet usaha macet so barang siapa nurutan ompong bismillahirrahmanirrahim ari golongan manuk kabagi opat pinter hiji lancar usaha lancar dua lancar usaha macet tilu macet lancar usaha macet pinter sok sorangan-sorangan ya pak urang nu mana cik ya kesimpulanna lancar usaha lancar ibadah mun aya jelema anu kieu jeung Nabi Sulaiman suragan lagi amin mudah-mudahan urang ieu sing nu kahiji amin dua aya nu kieu ieu lancar usahana mah wah ihang daya katana abang bunga sampai sakali tapi macet ibadahna berjamaah tara saturan anak yatim di penta teh kala-kala geus dipake modal aja lancar usaha macet ibadahna bakal lila panglilana ka surgana ge naon sababna loba anu caridikeun ka batur bakal berat pisabanana laras tilu macet usaha lancar ibadah urang
ieu gawe buburu di waktu tapi waktu mau adan ini ka masjid cek abdi nu kitu panggeulana ka surga amin anyang ge ayeuna teu boga naon tapi ibadah wae dari sabarana saeutik panggeulana ka surga meuning kana nu piu teu kuat nomor hiji amin ya Allah ya Rabbal nu gelo manu ka opat macet usaha macet yang dicarekan kumito hirup manfaatna kunapina wae kungapoe teh kan itu berhutang di teang hutang teh kalah ka hayo we main teh balasa icuk cole hirupna teh hayo pasti aja pamajikan anak geus teu kaulun nu ka ibu budak teh lehoan dua congean tak ieu boleh hayam naon dugi ini naon sababna macet usaha macet ibadah maka mudah-mudahan urang mah sing dilancarkeun taun ayeuna usahana amin sing dilancarkeun ibadahna amin ya Allah ya Rabbal alamin sakitu nu kapihatur putu mayang dina hari abdi rek balik ka pamayang ulah popang nerekeun adrahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh